Sun wilujeng enjing sadayana nepangkeun nami abdi Kiana kelas 5A absen 15. Dinten ieu abdi bade diajar olahraga ngalungkeun bola jeung nampanan bola. Manfaat olahraga nyaeta ngalatih katangkasan, ngalatih konsentrasi jeung ngalatih kelincahan. Hi everyone, in this video I'm going to do my practical collaboration test. These tests are going to collaborate some subjects. I'm going to show you some simple movements using a small ball. I'm going to do this in 50 seconds. The movements only throw and take the ball. These movements will help you to stay healthy. Don't forget to try this at home and wish me luck. Enjoy the video. Like. Selesai. Saya sudah selesai melempar tangkap bola selama 50 detik. Sekarang saya akan berpantun tentang olahraga dalam bahasa Sunda. Aya pasar di Tegalega, ningali budak jangkung alit. Hayu orang singgeun olahraga, sangkan jauh tina penyakit. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat, salam olahraga.